Masak kokojo lanjut ngadamel longsong kang anu didamel. Hai, assalamualaikum guys, kumaha sarareha? Oke besti. Pertos biasa ite si teh Reni teh nuju balanja di teh Ima. Balanja naon cenah? Biasa we besti balanja kebutuhan. Kalarasan teh Reni teh bade ngadamel longsong. Meser kangge bala-bala geunana. Tapi teh kalah salpo karena jajanan jadul. Singkat cerita ti teh Ima natos uwi lanjut aya nama urang ngolah kokojo. Kumaha bararesti aya nu resep henteu kana kokojo. Upami teh Reni mah resep pisan kantonan si Bang Haji mah favorit pokona mah besti. Bararesti pasti salpoknya kana pelatukna. Soalna aku teh Reni teh henteu dilaan gara besti menikot kahilap kitu Gusti. Tapi teh nyuci mah bersih, cuman hilap hungkul ngalaan pelatu. Tapi teh Masya Allah besti teh enak pisan. Pokona mah bumbuna teh ngange bumbu Padang. Pokona mah enak. Gak cerita masa kokojo natos beres, lanjut nama urang ngolah kange ngadamel longsong. Ieu teh ngadamel heula tempe enak kange isian longsong. Biasana teh Reni mah osok di Surawungan, tapi kararasan mamah mah alim di Surawungan nyentos we. Janten teu di Surawungan ieu teh geura besti. Padahal pomingange Surawung mah langkung raos ieu teh. Teu besti ieu teh na make ngari, langsung we dicocogan heula ku teh Reni teh. Gikeun ka lembut. Upami atuh lembut mah langsung we kana daunkeun. Ternyata segampang ini kah bikin longsong besti. Meterang teh Reni mah. Alhamdulillah berhubung longsong atus asak, lanjut aya mah urang ngagoreng bala-bala. Ieu teh matak ngagoreng ku teh Reni teh besti, da si bundana nuju teu aya. Atuh ngurus nu di damel teh janten ku teh Reni. Alhamdulillah longsong sareng bala-bala natos asak, lanjut aya mah urang pasikeun kanu didamel. Hayu bararesti urang pasikeun heula kanu didamel.